Sirawing Nitis. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa, kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Romansilat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung muterkeun paneuteup-na kasabudeureun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat R, pangreka jeung panyeup sora Udi Gibran, dibaturan Kukang Awe, teknik jeung editing garapan Nopan Cahya Lagawa, dibaturan Kukang Ence, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Urang tinggalkeun heula Sanca dawuk ejeng Sanggajaya, caturkeun harita jaka Sinangling jeung Ayu Manganti anu lumampah ninggalkeun buha legok panamping ngaloloskeun diri tina ancaman Sanca dawuk ejeng Sanggajaya. Lantaran kapeutingan di jalan, kabeneran maranehna ngambah ka salah sahiji lembur, akhirna jaka Sinangling ejeng Ayu Manganti terus milu mondok di salah sahiji imah pangeusi eta lembur anu kabeneran bager kawilang salaki ejeng pamajikan anu geus karolot. Pribumi memang somea memeh salare harita jaka Sinangling ejeng Ayu Manganti diajakan ngobrol ku pribumi anu lalaki anu harita kadenge keur cumarita. Sanes mohon dupi Nyimas sarang ieu Agus teh bade ngabujeng ka mana atuh dugikeun ka kawengian di jalan segala rupi geningan. Bet kaget bapak mah. Ayu Manganti imut bari neuteup ka pribumi lalaki terus ngawalon. Bade ngabujeng wangsul ka lembur ieu teh Pak, nanging kalah ka kawengian geningan. Janten we ngarepotkeun bapak sareng emak di dieu ieu. Nyanteng ngarepotkeun Nyimas, teu ngarepotkeun teu naon. Ari bapa mah jeung si emak tos teu aneh deui kangaranan aya nu milu mondok mah. Lantaran kapeutingan di jalan nyada ari lumampah wanci wengi mah kawilang walurat atuh dah. Nya lain kitu manehna. Pribumi lalaki ngareret ka pamajikanana anu dereret dina waktu harita gancang nembalan. Nya kitu bapana. Sawios Nyimas, ieu Agus, ulah asa-asa deui nya di dieu mah. Ngan nya kitu da geningan, emak jeung si bapa mah tara bisa sare sore-sore. Kangaranan mun nek sare teh keukeuh we, kudu ngobrol heula. Ari bapa mah ieu anu jadi kakaget teh ye. Punten ye Nyimas. Punten nya. Nyimas anu kawilang wanoja geulis bet wanian lumampah wengi. Dugikeun kadugi ka ieu lembur malah urang dieu mah Nyimas
kakarareup magrib oge tos teu aya nu wanian kaluar teh jero imah. Kangaranan wanoja geulis mah ngaringkep maneh di jero kamarna. Ayu manganti netep ka pribumi lalaki terus tumanya. Nah kunaon dugikeun ka kitu atuh Pak? Sieun kunaon? Bet dugikeun ka ngaringkep sonten keneh. Ari Nimas. Apadan poe kamari mah genjleung marukana teh Nimas. Genjleung pangeisi ieu lembur teh. Putrana pupuhu ieu lembur wanoja geulis rupa. Apan ngalayang nyawana jadi korban kekejeman si topeng mayit. Duka teuing iraha eureuna tah si topeng mayit teh nebarkeun mamalak ka sasamana. Bet bapa mah jadi keung hirup ayeuna mah. Bet jadi jelema-jelema jahat jeung kejem teh kalakah ngalobaan. Jeung eueuh anu bisa teh ngalawananana deui nya. Ayu manganti jeung Jaka Sinangling silih teuteup pikeun anu kasakitu kalina maranehna duaan ngadenge deui kekejeman si topeng mayit. Ayu manganti narik napas panjang bari terus nyarita. Nu ngaran si topeng mayit dina waktu ayeuna memang keur ngarajakan dina mangsana nebarkeun mamalaka sasama tanpa aya jalma nu mampu pikeun ngungkulanana. Ieu memang ngarupakeun kaprihatinan urang sadayana Pak. Ngan bapa teh jadi inget nya ka Sirawing Dimas. Ka mana ayeuna tah nya eta jago teh. Da biasana mah eta tah Sirawing anu sok numpes tindak kajahatan mah. Eta be dina waktu-waktu ka tukang mah apanan karaman-karaman teh loba anu runtag kakawasaanna jeung pangaruhna lantaran ditindak ku Sirawing. Aris canggem abdi mah Sirawing aya keneh Pak. Nanging duka kunaon tah margina tindakan saperti si topeng mayit bet kalaka diantepkeun. Duka upami teu acan uningan mah Pak. Atanapi memang kalemburna mah teu acan kadangu tah kakejeman si topeng mayit teh. Dipikir-pikir mah bet henteu kaur tenang kahirupan teh Nyimas. Henteu itu ieu teh aya be kajahatan teh. Padahal mah nya mun ceuk urang kangaranan ngalakukeun tindakan kajahatan. Nah henteu sieun kitu. Maksud teh henteu sieun dosa jeung wawalesna kitu Nyimasnya. Nya ari saru jalma jahat mah teu nyemutkeun deui dosa sareng wawales Pak. Nu jelas di mana hasil laksana ngelakukan kejahatanana pasti suka bunga hatena Pak. Nya sanes kitu Kang Angling. Ayu manganti ngareret ka Jaka Sinangling anu direret ungeuk bari terus ngawalon. Rupina mah memang kitu keur jalma anu jarahat mah. Abdi oge ngiring prihatin Pak. Ku ayeuna musibat anu tumiba ka wanoja pangeisi ilmur tina laku kajahatan sareng kekejeman si topeng mayit. Pribumi anu awewe kadenge harita milu mairan caritaan. Ngan untungna teh mamah di dieu geus teu boga anak parawan. Namun seug masih keneh boga anak parawan mah moal bisa sare meureunnan unggal peuting oge sieun jadi korban si topeng mayit Agus Nyimas. Nya da sanajan urang boga anak parawan oge manehna ari sakirana teu geulis mah rupana moal make jeung jadi korban si topeng mayit sagala rupa. Sabab anu jadi sasaran si topeng mayit teh nyata wanoja anu geulis rupana. Nah, da anak urang oge anu ayeuna geus boga 2 budak keur parawana mah geulis atuh. Kumaha we indungna waktu keur ngora. Moal manehna ngunggudak lamun teu mencrang mah kami dina waktu harita. Bet kuyahan maneh goongna beuh karya geuningan. Geus entong ngobrolkeun kitu manehna. Cobi numutkeun saliran Nyimas kumata engkenna si topeng mayit teh nah bakal teras bae kitu-kitu diantep moal aya anu wani nindak. Nya ari harapan mah tangtosna oge aya anu bakal ngungkulan Pak. Malihanan abdi mah ngaharapkeun teh mudah-mudahan be atuh engke dina waktosna mah Sirawing ulah cicingeun ngalakukeun tindakan anu numpes kajahatan. Margi urang memang tos pada terang apanan Sirawing teh kawilang jago anu jadi musuh pikeun jalma-jalma anu jararahat. Nya sarua atuh jeung babad harepan teh Nyimas.
ada piraku musik ngadengeun mah meureun si Rawing tindakan si Topeng Mayit make jeung terus-terusan diantepkeun. Loba deui obrolan anu sejena pikeun Ayu Manganti jeung Jaka Sinangling memang lain ngan ukur samat biwir ngarasa prihatin teh sabab tindak laku kajahatan si Topeng Mayit dinenebarkeun mamala ka satiap wanoja anu jadi korbana geus meh teu kaitung saking kuloba. Waktu terus lumaku, peuting beuki sepi jempling. Akhirna mah harita Ayu Manganti jeung Jaka Sinangling pon kitu deui pribumi pada arasup ka jero kamarna masing-masing. Waktu pangeussi imah kabeh geus salare. Saperti dina peuting-peuting anu kamari, Jaka Sinangling ngimpi deui bae panggih jeung si Rawing. Dina impianana terus ngalatih deui bae jurus ka Jaka Sinangling. Dina lengkah-lengkah suku anu teu nimbulkeun sora, anu sok padahal panon Jaka Sinangling peureum teu beda ti anu ngalindur harita lempang kaluar ti jero kamarna terus muru kaluar ti jero imah. Di lebah buruan imah anu memang lega, harita Jaka Sinangling ngajanteng nangtung bari tetep panon mah peureum. Saterusna Jaka Sinangling saperti dina peuting-peuting anu kamari deui bae, manehna huthet sorangan latihan jurus. Latihan jurus anu dilakukeun ku Jaka Sinangling dina waktu harita tetela mangrupa sambungan tina latihan peuting-peuting anu kamari. Jaka Sinangling jongjon terus latihan jurus luyu jeung anu dina jero impianana. Ayu Manganti anu keur sare tibra bet diparengkeun harita ngulisik hudang kangaranan Panca Indrana geus kalati. Gerakan Jaka Sinangling anu keur latihan jurus di lebah buruan imah bisa kadenge ku Ayu Manganti. Ayu Manganti ngoneal hudang ngeteyep lalaunan kaluar ti jero imah katingali di lebah buruan imah Jaka Sinangling keur huthet sorangan. Ayu Manganti bisa merhatikeun kalawan jelas tetela jurus jeung tata gerak ilmu silat anu dilakukeun ku Jaka Sinangling kawilang ilmu silat anu lain ilmu silat pasaran, malah kawilang ilmu silat dina tahapan anu punjul. Ayu Manganti bari jeung merhatikeun teh ngomong sorangan dina jero hatena. Bener-bener kejadian aneh anu karandapan ku Kang Angling waktu ayeuna. Sebab tetela bener-bener ilmu silat si Rawing anu keur dilatih ku Jaka Sinangling teh buah teh aing. Bagja Kang Angling. Tetela Kang Angling ngalaman kejadian anu aneh, anu ajaib. Si Rawing nurunkeun ilmu ngaliwatan impian. Ayu Manganti jadi kurang puas hatena lamun teu ningalikeun ti kadeukeutan. Harita ngeteyep deui lempang hayang bisa merhatikeun ti jarak anu leuwih deukeut. Leuwih jelas ayeuna mah ku Ayu Manganti ningali gerakan-gerakan anu keur dilakukeun ku Jaka Sinangling dina waktu harita. Ayu Manganti cicing di tempat anu poek jeung rada nyingkur. Ngadadak Jaka Sinangling ngeureunkeun gerakanana. Sanajan panona tetep masih keneh peureum, harita ngareret kalebah cicingna Ayu Manganti teu lila terus nyarita. Ulah make jeung untap intip segala rupa, leuwih hade anjeun datang ka dieu nyampeurkeun. Hayo, ka dieu, henteu kudu make nyumput di tempat anu poek.
manganti. Kawilang kaget oge ngadenge Jaka Sinangling nyarita seperti kitu. Anu akhir nama Ayu manganti terus ngalengkahkeun sukuna nyampeurkeun ka lebah Jaka Sinangling anu keur pancuh dina tangtunganana. Ayu manganti geus aya di hareupeun Jaka Sinangling buah hatena. Kaget Ayu manganti dina waktu harita ningali kaayaan panon Jaka Sinangling anu masih keneh tetep peurem. Di luar dugaan Ayu manganti, anu harita kakara ogerek engap nyarita ngadadak Jaka Sinangling maju narajang ka Ayu manganti. Hep ya. Masih dina kaayaan barijeng kaget Ayu manganti dina waktu harita gancang ngagentak luncat nyingkahan datangna panarajang Jaka Sinangling. Ayu manganti geus teu bisa ngomong naon-naon sabab Jaka Sinangling bangun anu henteu mereka sempetan pikeun nyarita manehna terus ngarangsak ku panarajangna. Panarajang anu dilakukeun ku Jaka Sinangling teu bisa dianggap enteng. Ayu manganti teu bisa satengah-satengah dina nying hareupanana. Kapaksa Ayu manganti kudu ngimbangan panarajang Jaka Sinangling anu beuki lila beuki cepet gerakan anu dilakukeun ku Jaka Sinangling dina waktu harita. Ngaranjuk kaget Ayu manganti waktu ngarasakeun samberan angin panarajang Jaka Sinangling anu ngandung hawa panas. Da puguh Jaka Sinangling ngagunakeun elmu pancerasa sarining geni. Duanana kawilang pada tapis ejeng rikat dina mangsana ijen jajaten waktu harita. Malah dina waktu bantro kakuatan ngaliwatan leungeun masing-masing anu dieusi ku geter tanaga lapisan. Kaget deui bae Ayu manganti sabab duanana pada ngadaligdeug mundur ka tukang. Dak geduk des. Daligdeug. Daligdeug. Ayu manganti jeung Jaka Sinangling mundur ka tukang. Duanana parancuh dina tangtunganana. Panon Jaka Sinangling beunta. Ayu manganti leuwih teu heula anu nyarita. Abdi kaget Kang Angling. Nyaan aneh. Kang Angling bet kagungan kemampuan anu sapertos kieu hebatna Kang. Kalawan dina waktu anu cepet. Nyaan ajaib Kang. Abdi mah teu percaya kana kaayaan anu lumaku dina waktu ayeuna Kang. Jaka Sinangling narik napas panjang terus nyarita. Akang oge oleh aneh jeung teu ngarti ieu teh Ayu. Akang bet boga kemampuan anu saperti kieu. Engkang tadi bener-bener bingung sabab betarung ngalawan Ayu manganti geuningan. Da ku abdi oge Kang, katingali Kang Angling teh waktu disamperkeun ku abdi kaayaan peureum. Nanging teh tela bet mampu narajang ka abdi Kang. Nya ieu meureunan Ayu, geus hikmahna pikeun diri akang bisa mampu nyangking ilmu ti Sirawing. Aya namapan percanten Kang Angling kana kasengeman abdi waktos urang ngantunkeun guhalgok panampi. Upami memang tos jodoh mah Sirawing pasti bakal datang deui dina impian. Buktosna ayeuna apa? Laras henteu Kang? Jaka Sinangling ungeuk bari terus ngajawab. Memang bener Ayu. Engkang ayeuna mah jadi tambah yakin sanajan engkang teu cicing di guhalgok panamping, tetela guru engkang nyatana Sirawing masih kena tetep datang dina impian seperti anu karanapan ku engkang tadi. Ayu manganti kadenge harita nyarita deui. Tah, janten aya nama Kang Angling tos henteu kedah bimbang deui Kang ngeunaan kaayaan Sirawing anu sumping dina impian. Abdi gaduh kayakinan Kang Angling bakal jadi pawaris ilmu ti Sirawing ngalangkungan cara anu memang kawilang aneh sareng ajaib Kang. Memang hiji kabagjaan pikeun engkang dina waktu ayeuna Ayu. Sabab engkang bisa nyangking ilmu silat ti Sirawing. Dumasar kana eta kaayaan, engkang bakal langkung soson-soson dina latihan. Gerak urang uji deui nya ku akang gerakan jurus anu tadi dilakukeun ku akang dina impian. Harita Jaka Sinangling terus latihan jurus. Tetela gerakan anu dilakukeun sarua jeung waktu keur tadi diperhatikeun ku Ayu manganti. Ayu manganti beuki tambah yakin ayeuna mah kabandungan langsung ku sorangan di mana Jaka Sinangling lain ngan ukur bisa dina impian wungkul tapi bisa dilakukeun dina kaayaan sadar. Naon anu lumangsung dina impian
tetela henteu poho tetep natrat dina ingetan. Sanggeusna ngarasa cukup latihan, harita Ayu Manganti datang nyamperkeun di barung bari jeung imut terus nyarita. Kang Angling, abdi ngiring binga sareng bagja Kang. Ku ayana Kang Angling, ayeuna mampu nyangking ilmu seperti kitu. Nanging abdi aya paneda ieu teh Kang. Kitu oge upami Kang Angling henteu kaabotan. Jaka Sinangling neuteup ka buah hatena teu lila terus nyarita deui. Nah, bade munut naon kitu Ayu teh? Cik, jelaskeun ka engkang. Teu kedah di dinding kelir da sanes ka sasaha. Sok ku engkang ayeuna bakal dikupingkeun. Mangga, munut naon teh atuh Nyi Mas teh? Kieu Kang Angling. Anu kahiji, abdi miharep sangkan di antara urang ulah dugikeun ka patebih deui. Pokona mah abdi alim papisah Kang Angling. Jaka Sinangling imut bari terus kedalisan. Ayu, sok rupi-rupi bae ari nu geulis nya. Atuh engkang oge sami miharep di antara urang teh ti ayeuna kapayun mah ulah papisahan deui. Tah, nuhun atuh pami kitu mah. Nganu hartos mana Kang Angling sareng abdi teu bentena Kang. Salajengna anu kadua ye Kang. Sok jelaskeun ka engkang. Naon ta anu kadua teh Ayu? Ku engkang pasti bakal diperhatikeun. Kieu Kang Angling, abdi ayeuna nanging punten kitu oge nya. Engkang ulah kasinggung ku ieu patarosan abdi. Oh, mangga. Rek naroskeun naon kitu Ayu teh? Enggal, engkang moal nganggo kedah isin sagala rupi. Mangga, naroskeun naon tanu geulis teh, Cik? Sakala deui punten, abdi rehna ayeuna tos kumawantun bade naroskeun ngeunaan asal usul Kang Angling. Nuhun, da sok sanaos urang tos lami hubungan, dugikeun ka ayeuna abdi teu acan terang saha sepuh Kang Angling anu salaresna. Ku emutan, teu naon pan, upami abdi teu maros kitu Kang. Jaka Sinangling harita katingali ngahuleng sakedeung, henteu nyangka meureunan lamun Ayu Manganti buah hatena bakal tumanya nepi ka lebah dinya nanyakeun ngeunaan asal usulna. Ayu Manganti neuteup ka Jaka Sinangling terus kedalisan deui lalaunan. Nya, upami engkang kabotan mah sepeda abdi nembe teu maros sapertos kitu Kang. Teu sawios-wios upami teu tiasa ngawaler mah Kang. Mung abdi mah setadina be di antara hate urang dua antos janten hiji. Rasa kadeudeuh sareng kacinta tos moal tiasa pukah deui. Wajar ku emutan abdi. Upami abdi hoyong terang sepuh salira engkang. Jaka Sinangling ungut-ungutan bari neuteup ka Ayu Manganti teu lila terus nyarita lalaunan. Ayu, engkang dina waktu ayeuna memang sawajarna upama ngajelaskeun ngeunaan asal usul akang. Memang waktuna meureunan ayeuna engkang kudu buka diri ngajelaskeun ngeunaan saha indung jeung bapa akang. Semun mangga atuh wartoskeun Kang ka diri abdi. Upami laras Kang Angling teu kabotan mah. Kieu Ayu, indung bapa akang kawilang urang lembur. Beunang disebutkeun urang kampung Baulisung, lain jalma anu aya deui di pilemuran teh. Oge kawilang jalma anu sangsara teu boga pakaya. Nu mata moal kaduhung kitu Ayu, milih engkang anak jalma anu teu boga. Ayu Manganti rada baeud ngadenge Jaka Sinangling buah hatena nyarita saperti kitu teh. Aneh, Kang Angling bet nyeros kitu deui bae, masih kene mending. Kang Angling mah kagungan kene sepuh, sedengkeun abdi jadi jalma anu pahatulalis, jalmi anu nunggelis Kang. Ngan, sanajan bener indung jeung bapa engkang jalma anu teu boga Ayu, atawa jalma sangsara, aya rasa bagja jeung reueus pikeun akang. Sabab kolot akang kawilang jalma anu geus dipikawanoh ku jalma loba. Malah Ayu Manganti oge moal asing deui ka kolot engkang. Ayu Manganti teteupna beuki antep, beuki ngarasa panasaran, hayang geura nyaho saha sabenerna kolotna Jaka Sinangling anu jadi buah hatena. Sok atuh enggal geura wartoskeun Kang, saha teh kitu sepuh akang teh. Mangga wartoskeun Kang. Bapak engkang anu katelahna teh nyaeta Sirawing, sedengkeun indung engkang katelahna teh Saraswati. Eta dua ngaran keur anu geus wanoh mah pasti moal make jeung kudu asing deui Ayu. Tah kitu Ayu.
Puguh be menang sabara jongjongan mah ayu manganti teu bisa nyarita. Kaget pacampur ejeng bunga ngadenge katerangan ti Jaka Sinangling saperti kitu. Ningali ayu manganti kalakah cicing ngemu ka kaget. Jaka Sinangling kadenge harita nyarita deui. Tah, ayeuna ku akang bakal diterangkeun anu leuwih jelas supaya henteu kaget atawa bingung. Naon sababna engkang masih keneh ngarahasiakeun kaayaan. Kakara ayeuna ku engkang dibejakeun ngeunaan ieu rahasia. Nyata kawanoja anu dipika cinta. Kieu ye riwayat engkang teh ayu. Jaka Sinangling akhirna ngaguar ngeunaan rahasia riwayat hirupna anu tadi namah katelahna teh si Keling sarta bebarengan ejeng Ki Buyut Ireng ti harita papisah jeung indung bapakna. Kajadian saterusna anu lumangsung di puncak Gunung Halimun nepikeun ka akhirna Jaka Sinangling menangkeun kembang pancawarna. Malah dina waktuna keur jadi tabib sakti di lembur kawaluyaan mah mindeng panggih jeung ayu manganti. Kabehanana dijelaskeun ku Jaka Sinangling teu wudu beuki nambah kakagetna ayu manganti dina waktu harita. Tapi dina akhir nama kakaget ayu manganti jadi ganti ku rasa kabungah anu mokaha. Sabab tetela geningan Jaka Sinangling buah hatena teh lain jajaka sambarangan. Katurunan Sirawing anu ngaranna geus teu asing deui pikeun dunya kajawaraan. Jaka Sinangling kadenge harita nyarita deui. Tah kitu ayu, jelas nama ngeunaan rahasia asal usul engkang anu sabenerna. Kumaha ayeuna ayu sanggeusna engkang ngajelaskeun ngeunaan kaayaan diri engkang, na masih keneh tetep mika cinta ka engkang. Ayu manganti henteu kawawa harita ngarangkul ka Jaka Sinangling bari nyarita sorana ngageleter. Kang Angling, baca anu taya hingga nakir diri abdi Kang. Sabab tetela abdi teu nyalahan geningan dina nangtoskeun pilihan. Kang Angling, henteu sangki geningan salira teh putrana Parawing. Jago anu tos dikenal ku sakumna jago di dunya kajawaraan. Pingah sareng bagja abdi Kang. Ayu manganti ngarangkul pageuh ka Jaka Sinangling. Atuh Jaka Sinangling oge sarua males kana rangkulan ayu manganti buah hatena. Ramo-ramo leungeun Jaka Sinangling ngusapan kana buuk anu geulis dibarengan ku nyarita lalaunan. Oh, engkang oge bagja atuh mun kieu mah ayu. Memang di antara urang dikersakeun kieu ye meureunang tepung lawung pikeun ngantengkeun rasa kacinta anu bisa diwujudkeun dina hirup ngalaki rabi. Nyaan ayu, henteu kaduhung pedah engkang mah anak Sirawing. Ulah sasauran kitu Kang Angling. Paingan atuh tuang rama muhun Parawing sumping dina impian ka Kang Angling. Sarta ngalati ilmu silat segala rupi teras ngalandongan Kang Angling anu tatu dilebet teh anu akhirna nepikeun ka damang deui sabihari. Pingah abdi Kang numutkeun saur sepuh mah kajentenan anu karanapan ku Kang Angling ayeuna teu benten ti kaayaan Sirawing nitis hartosna nuju neteskeun ilmu sareng kakuatan oge ngalangkungan cara anu matak aneh Kang sareng ajaib anu teu tiasa dilakukeun ku jago sambarangan upami anu teu acan dugi kana puncak ilmuna Kang. Rangkulan beuki pageuh teu kadenge deui anu nyarita. Dua renghapan ngajadi hiji, hiliwirna angin peuting, marengan leuwih antebna dua hate anu geus ngamuara dina galurana cinta.
Telila ayu manganti ngalepaskeun rangkulanana lalaunan. Netep ka Jaka Sinangling terus nyarita deui lalaunan. Ayeuna tos jelas kitu mah. Salajengna abdi ayeuna bade tumaros ieu Kakang Angling. Dina dinten enjing acara urang saterasna bade ngabujeng ka mana ieu teh? Tah, ieu anu kudu memang dibadamikeun dina waktu ayeuna teh ayu. Nya da ari engkang mah jelas boga karep hayang bisa tepung lawung jeung anu jadi indung bapa. Sasat nama anu jadi kolot anu tahun-tahun teu tepung jeung akang. Jadi mun memang ayu aya dina kasapukan, dina poe isukan urang lumampa benya geus nepungan ka kolot akang. Kitu ari maksud akang mah ayu. Ayu manganti ungeug bari terus kedal di lisan. Abdi jelas satuju pisan Kang. Datang tos naoge panginten sepuh Kang Angling, tos lami panginten ngantosan. Maksa teh ngantosan sumpingna Kang Angling, kalayan tinangtos panginten, tos dianjam pisan, hayong riung mungpulung teh Kang. Nya syukur be atuh kitu mah aya dina kasapukan ayu. Jadi dina poe isukan mah urang lumampah nepungan ka kolot akang benya. Ngan meureun kudu rajin nanyakeun ye, sabab engkang poho deui lebah-lebahna. Tahun-tahun atuh da akang teh ninggalkeun lembur. Gampil eta mah Kang, teu kedah bingung. Urang ke tiasa naroskeun we, pan urang teu gaduh piwir, Kang itu maros Kang. Jaka Sinangling jeung ayu manganti hatena dina peuting eta bener-bener suka ejeng bunga anu taya papadana. Waktu terus lumaku wanci peuting beuki sepi. Jaka Sinangling jeung ayu manganti geus puguh pribumi mah harita geus salare tibra. Dina kaayaan saperti kitu di luareun imah anu dipake monok ku Jaka Sinangling jeung ayu manganti. Aya jirim jalma anu lempang keketeyapan lalaunan. Gerakanana bener-bener lemes, harampang, estu henteu nimbulkeun sora, ngadeuketan ka lebah jandela kamar anu dipake ku Jaka Sinangling. Lebah jandela kamar anu dipake sare ku Jaka Sinangling. Eta jirim jalma teh eureun lempangna. Jandela eta kamar saterusna dibuka lalaunan. Ngareketna jandela kamar jeung asupna ka jero kamar hawa angin peuting ngajadikeun Jaka Sinangling lilir tina sarena ngulisi kudang. Waktu Jaka Sinangling ningali ka lebah jandela anu muka, gancang harita Jaka Sinangling ngoneal hudang, maksud rek nutupkeun deui jandela kamar anu muka. Tapi kakara oge leungeun katuhuna rek nutupkeun jandela, di luar katingali aya jirim jalma anu nangtung. Nilik dina kaayaanana jelas eta jirim jalma teh awewe kolot, ngajanteng nangtung ngawaskeun ka Jaka Sinangling.